Mau si Latif hitungan duit ya itu mah. Oh, Oja. Tumben eta si tompel loba duitnya. Habis menang THR meureun mu. Menang THR di mana ge? Gawe gento manehna. Oh sih. Tapi mu kumaha lamun si Latif ku urang diajakan buku berbayu, sugan mehna keur loba duit kitu mah daekeun. Oh bener tik. Kurang diajak bukber ka restoran anu ngeunah oh. Oh, pasti daekeun sih mu diajakan ku sia mah. Saya tangkan. Yuk. Tip. Sia mu tik. Ini ka mana sih ya? Karek aing dek anu teu desi mu. Bukan nuta desi. Heeh. Dek naon sih tip kan tadi sih? Biasa aya perlu saeutik. Wah, jangan-jangan sih kan tadi sih dek jajannya. Saya tuh puasa. Sembarangan setika aing puasa kok. Terus si anak naon ge kan tadi sih? Aing aya perlu heula saeutik ku kepo setika. Biasa be tip padahal mah. Tip. Orang ngabuburit yuk sekalian bukber. Bukber mu? Bukber di mana? Di restoran. Kali-kali orang buka bersama di restoran anu ngeunah tip. Boleh sih mu. Berarti si Dek. Dek. Asik. Tip, enggen dek ilu ah. Atuh lah tika kajeun. Pira puluh mah nu lain ge ajakan supaya ramean mah resep meureun. Oh tip, engke ku kami diajakan budak nu lain. Nah, bagus eta. Honggus ge, tik orang nangan budak lah yuk. Ayo. Oh, geus kira ka ditu aing dek balik heula dek ganti baju. Terus aku ndek bukber di restoran make baju kos kieu. Honggus ge segera ganti baju lah be tip. Urusan budak mah tenang, kami nu ngabejaan. Oke. Ayo tik, jangan budak. Astagfirullah, ibu dah puasa si Hares bae. Weh, Jo, met. Nil, udang. Weh, udang. Ayeuna, ada subek, akhir kena es. Nyawa si Rintik, ganggu bae lah. Saria mah puasa si Hares bae. Gerakeun atuh awak mah urang leuleumpangan bari ngabuburit geus ayo. Alah, sakieu aing ngeuleus na bobogohan ngeuleumpagan. Nyaho, emang ka subek mah teu leuleus kitu puasana? Teu lah, biasa bae aing mah Jo. Wah, kayaknya saya teu puasa meureunnya Bek. Piraku, puasa si seger bae ketempun atuh doang kami lah leuleus. Puasa dilah aing ge. Benjemar teu percaya aja lamun ka subek puasa. Soalna lamun jelema puasa mah eta bawana da leuleus bae yeuh kos kami. Hayang ngedeng be. Bodoh lah, aing teh percaya mah. Coba ka subek buktikeun lamun ka subek bener-bener puasa. Buktikeun kumaha Benjo? Coba Benjo ngambil abab ka subek. Cenah mah lamun jelema puasa eta sungguhna jeung ababna sok bau. Oke, ambuan nya ku sia. Eta sia. Eta jubur apa sungut ka subek? Mani bau tai garing kitu. Iya. Sok sembarangan sia. Si Subek makan sahur dahar jeung pais tumbila meureun Jo, makan sungutna bau. KBG jelema nu keur puasa mah dak pasti bau sungutna, saria ge pasti bau. Tapi bau sungut kami mah entah bau tai garing kok sia bek. Sotoy salah, kajen teuing cak saria bau ge, tapi cak Allah mah seungit bau jelema anu keur puasa mah. Malah seungitna bisa ngelehkeun minyak misti kasturi. Hota Bek. Olah, makana da kali-kali gaul jeung kiai, jelema mah kudu daek da kadeuketan kiai. Benar sih bek, benar bek. Dak. Urang bukber yuk. Bukber. Heuh dak, bukber yuk. Bukber di mana, Tik? Di restoran. Eta sia, lu bener ya? Heuh. Tapi siap puasa henteu met? Puasa aing Tik kuari mah. Bagus lah puasa mah. Tik, tapi bukber di restoran mah aing moal milu lah. Aing mah teu boga duit soalna. Oh, aing ge kayaknya mau bisa ilu, aing keur boke. Tenang dak, orang bakal ditraktir ku si Latif. Emang Kalatif keur boga duit kitu mu? Heueuh Jo, tadi kami nempa mainna keur ngitungan duit loba. Haju ku kami diajak bukber ka restoran. Manehna daekeun. Malah si Latif ngitahan saria kabehan. Ilu. Mantep aing kitu mah. Tapi si Tompel boga duit menang di mana ya? Senyawa sih. Geus lah tuh penting. Si Latif menang duit mah eles subek. Nyaho nu penting mah urang bisa bukber di restoran, Be. Betul, Benjo setuju. Oh sih.
Geus hayu ge, sare geura saralin pira aku nu kos kitu bae, si Latif ge balik heula dek salin. Oke, siap. Tapi tik, urang OTW naik naon yuk? Oh nya. Minjem mobil Pak RT heula bes ya, Dil. Nah, oh bener. Oke, siap. Oh, segera ditu ge. Kayak kumpulna di imah aing heula nya, soalnya si Latif bisa ka imah aing. Mun. Mana ieu si Mumu jeung si Tika bae. Jadi apa moal ieu bukberna? Nah, itu tuh si Mumu jeung si Tika tuh. Kobol sia Mu. Ih, aing tadi mah sampai bejaan budak heula, Tip. Oh, terus budak nek ari lu moal. Hendek. Bagus lah. Tapi urang berangkat naik naon yuk, soalnya ngeuh motor yuk. Tenang Tip, si Sandil engke dek minjem mobil Pak RT. Wah, mantap karak mata. Kayalah aing anu mau mobilna mungkin siap baterai aing dihareup wah. Oke. Mu, terus amun sia diukna dihareup, aing diukna di mana? Siapa di tukang bae tik ting budak. Embung aing, pira aku aing awena sorangan bae di tukang. Kunaon kitu Tika? Embung lah bisa digambreng naon aing ke budak. Eta sia bisa digambreng cenah nu kucing-kucingan meureun sia. Moal Tika keur parwasa kimah budaknya mau macem-macem kok kasia. Nyaho paling ge mantas balikeuna sia dipesek ku budak di tukang. Tuh kan, mana si memetan. Nya sorangan si memet mah, lamun nempo aing bae cenah sok hayang laju, hayang murak bae. Ih, masa serian pan. Pokoknya mah sia mu kudu di tukang jeung aing. Aing mambung awena sorangan bae. Oh, oke. Asik. Jadi be mabuk ber. Jo, minyak rambut sia mana? Aing minta yeuh. Lah, Mang, komentaan minyak rambut bejo bae. Ih, atuh kali-kali ke Mang meuli ulah minta bae. Oke, aing meuli mun boga duit. Aing namanya kita minyak rambut sia heula. Embung lah aing. Minyak rambut bejo geng seutik deui jadi pakaian bae ku Mang Sadil. Kulit sia minyak rambut doang ge. Lo sok pelit ka Mamang mah Jo. Oke, keudeung nyokot heula minyak rambutna di kamar mandi disuputkeun ku Benjo. Eta sia minyak rambut situ di kamar mandi. Ih, Jo, Jo. Kali-kali lah ku Benjo di jailan. Tuh man, seneng ngebudah teh bukna. Lagian, pakaian minyak rambut Benjo bae. Tuh man. Ganteng aing sakieu mah he. Tapi kunaannya si Mumu teh dek bogeun ka aing. Padahal sakieu mah sedang aing. Moal ngisimkeun lah diajak kondangan mah. Ya Mang, minyak rambutna daleungin Benjo. Geus Jo, pakekeun ya kabuk aing. Da. Kokolot kelunjak. 2 kali. Geus Mang. Oke. Jo, kotok kelimi sih Jo, bu aing. Kurang beureun Jo minyak rambutna. Oh deui Mang, eta ge ngabeakeun puguh ngan sakitu deui. Lamun hayang klimis mah mending tambahan cai bae Mang ditu. Ih, aing. Manggus lah. Manggus gerak ditu. Kok jadi nggak bisa kieu sih bu aing? Ih ngalobaan. Eta sia jadi mah sampo. Ramjana si Benjo ngajailan aing mah budak. Bagong doangan. Jo, siaran dadah amat sih ngajailan aing. Aing minta minyak rambut kali beres sampo. Atuh Benjo bosan gak Mang lagian. Mentaan minyak Benjo bae. Atuh ku Benjo di jalan kali-kali. Siapa yang lamun lain alo aing masih kumakan masih ku aing. Sabar Mang, sabar. Ieu kan keur puasa, lamun mamang mawaran bae bisi bahan lagi puasana. Ulah marah. Terus yang kumaha bu aing?
Atau geus geura kumaha ditu mang ih. Dan sih lo. Geus geura ditu kumaha. Hayu urang bisa ditinggalkeun ku budak. Ih, mau sadeuy. Kamu lain. Ai. Pok dah. Dasar kalau edan. Kebelat, Bang. Bantuan yo. Hati ge, awas. Cing. Hari ini 10 aja dah. Emang- Berpuasa gitu. Emang iya hulu, Bang. Lain tepung. Kiscan. Atau buku Bang merasakan yang geus kan ya. Bisa guys. Terus 10 aing. Guys, banjuran deh. Hulu si lonyot. Deh, boy. Met, tungguan Met. Aduh. Keren aing Met ah. Kenan, beureum. Ieu beungeut naon triguan. Terigu cenah. Ieu bedak Met. Masalah aku beureum sih mah bek. Lagu naon ieu beungeut pake dibedakan segala. Atuh supaya ganteng lah Met. Ganteng mah kos taripang. Eta sia. Sirik eta, sirik. Mah dan sirik cenah. Ih Met, ulah Anu Met. make, gede keren anu make mah. Ih Met, ulah Met. Bek. Di mana sih bek? Met. Ya aing Met ya. Eta sia. Kredeng mah tunggul awi gitu bek. Ih, pinekeun. Geus ditu kacamata aing. Geus aing bae nu make. Ayo. Met. Ulah kos kieu ge. Kos ngajingjing anak kucing bae sia mah. Emang kos anak uting sama bek. Terus ya. Ih, Met. Yuk. Ih, Met. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adil, geus di mobil Pak RT can? Geus dong. Ya, kuncina. Oke, sip lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasubek, beungeut kasubek putih amat eta. Iya dong. Laju na kos taying be di kelapaan. Beng. Eta sia. No bego. Ya bek, waya be ongko dik. Supaya putih pantik. Kamu yang putih mah make skincare bek, lain make bedak orok. Medan ya. Geus lah. Mendingan hayu berangkat. Mobil geus siap rendil. Tenang, Met. Mobil mah aman. Mantap. Kayak lah, Tip. Tapi bener kan? Ya kami kabehan dek ditraktir ku sia. Subek kena amat eta bewer. Sahari nuk nalaktir sararia. Kumaha sih? Cek si Mumu jeung cek si Tika, kami kabehan dek ditraktir cenah ku sia. Tip, kan saya keur loba duit meureun, pira mau nraktir kami. Ya hotip. Emang cek saha aing boga duit loba. Pakai tengah aku deh sia Tip lah. Pogo aing tadi jeung Sitika nempo sia di ditu keur ngitung duit loba, makana tadi aing nyamperkeun sia ge ngajakan bukber. Oh, saria mah salah. Eta mah lain duit aing mutik. Terus duit saha ge? Eta mah duit Teh Desi. Duit teh Desi. Oh, jadi Teh Minah tadi nitipkeun duit ka aing pang bikinkeun ka Teh Desi. Tip. Teh Minah naon? Teh Minah menang henteu, minta dicolok. Minta dicolok. Salah ngomong, maksudna Teh Minah menang henteu minta tolong. Oh, minta tolong naon? Iya, pangibikeun duit. Kasih Desi, manehna menang arisan 1 juta. Teh Minah kerah liwud di imah, teu bisa ngaturkeun keur masak, minta tolongnya. Oh. Siap bae, tapi aya ongkosna weuh. Di dieu recena ieu, kedeng. Hai, ceban. Tenang, aya ceban mah. Nah, karak maresep ya. Oke, nya Teh Minah balik heula keur buru-buru. Oh, Teh. Astagfirullah. Poho aing. Can ngomong nuhun. Latif. Tos ya. Aya naon, Teh? Poho Tip, tadi can ngomong nuhun. Nuhun ya. Oh, Teh. Dadah. Mwah. Meni kaget aing, orang suara asli mah meni serem gitu kos beungeutna. Ih, amit. Juya, judul lama mau jadi bukber di restoran. Gitu lah, Met. Ujung-ujungna bentuk jadi. Tip, saya emang bener teu boga duit gitu. Boga sih mu duit mah.
Nah, eta boga geus hayu tip jadikeun. Aing geus capek-capek keren dandan kieu pira aku teh jadi bukberna. Heupeul hayu jadikeun. Yuk. Hayu bae sih, tapi met aing boga duit ge 10.000 doang. Eta sia, duit 10.000 bae kan naon? Tompel. Mau. Menang met ge gorengan. Iya, aing keren-keren kieu dandan gorengan, Pak. Ya, tompel. Atuh patungan lah. Gua duit. Saya obek lah. Kemana, men? Kurang duitan kemana kek? Kadang bebek. Ayo orang mau mobilan yuk. Bemet. Lah, mau mobil-mobilan. Gara-gara sararia ongko, saha deh nunuk nalaktir sararia. Ih, Maaf, Tip. maaf, ongkos lah ini kuburitan tuh jeung barudak.